Palawargi baheula pisan samemeh Banten jadi ngahiji. Jadi hiji daerah anu rame ku padumuk jeung perdagangan. Di daerah ieu basisir kaler aya hiji nagara anu kawentar ngaranna nyaeta Banten Girang. Atuh di antara jalma anu datang ka Banten eta aya saurang ulama anu kacida kawentarna nyaeta Kangjeng Sunan Gunung Jati. Miboga cita-cita pika palawarkeun ajaran Islam kalayan cara anu wijaksana. Islam palawargi anjeun dina hiji mangsa Sunan Gunung Jati nyarios kieu ka jalma-jalma lamun hiji nagara rek maju ieu lain kudu kuat ngan saukur kuat dina kakawasaanana. Rahayatna oge kudu hirup rukun silih ajenan jeung miboga Cirebon. Sunan Gunung Jati tuluy ngutus putrana anu wastana nyaeta Maulana Hasanuddin. Anjeunna tuluy ngalaksanakeun dakwahna palawar. Dina mangsa harita kakawasaan Banten Girang eta masih dicekel ku Prabu Pucuk Umun. Prabu Pucuk Umun ieu miboga keyakinan jeung tradisi anu beda tangtosna jeung Maulana Hasanuddin. Nalika ningali ajaran Islam beuki sumebar, anjeunna ngarasa yen perubahan eta bisa mangaruhan kana kakawasaan jeung kahirupan kerajaanana gitu. Dina carita anu turun-temurun di masyarakat nyata Maulana Hasanuddin jeung Prabu Pucuk Umun ieu akhirna silih adu kekuatan. Tuluy anjeunna nyarios kieu. Ulah ngerasa gede ku kawasaan. Raja moal salawasna nyekel tahta. Anu bakal ditinggalkeun teh lain kekayaan, tapi tapak lampah urang kakitu. Jalma-jalma anu ngadenge eta nasehat tuluy ngahuleng. Kecap eta jadi pangeling yen hiji nagara moal bisa kuat lamun pamimpinna ngan mikiran diri sorangan tanya. Lain ieu mah teu nyaritakeun nagara Konoha ieu mah nya, ieu mah nyaritakeun sejarah Banten palawargi. Teh kitu.